wajib dipotong dibuang kumang rupi putih pita mangga kapal tugas pita na disairuskeun gunting na disairuskeun jur taluktik kedah umpari uninga ka dieu nalika bentangan pita pangkus mengse. Nah nalika anjeun acara anu tacanta lapkeun painten sare ditampil heula kitu mangga upami pangkus mengse sadaya bapak ngarasa bancet budaya papadana nalikan ngali tidak putus dewasa kalian bukti geus bakti ka Gusti kalian taat kana janji indung bapak mudah-mudahan sikap anak hikmah akan tidak saterasa hidup sing janten jalma nu linuhung kualatan pinuh kumartabat di hadapan Allah Ta'ala sing di hadapan sesama makhluknya yang saat menunggu Gusti mereka hampura kehambana seupami cari islah tiba pada jalan anaki kaset gelis Caca Melisa anak bapak bapak namplokeun doa ka hidup urang jeung pentingna mugia hidup sing menang kabagjangan di dunia jeung akhirat kalian jadi jalma duluhur aja tur gerak sawang alam duka tidak panjangna pikeun ngambah sagala rumah tangga oge gerak kontal tita rumah tangga anu sakinah mawadah warahmah lain sing kengi pitutur sudah rasul anu sarta mana manusia hirup geus papasangan bra anaki tuh gerak sawang alam nu pancet pikeun ngambah sagala rumah tangga gerak sumsi jatuh krami pamudah-mudahan hidup sing aya dina pangraksanan pernah salawas sok anaki Caca Melisa gerak cengkak kadia kada hilang munjung mah lain ka gunung mujak mah lain ka sagara munjung kudu ka indung mujak kudu ka bapak kalian kudu turut tumun ka Rasul bakti ka Gusti nu Maha Suci amin amin ya Allah ya rabbal alamin sok gerak cengkak hidup Caca abi sejak sewujud kanu jantan mama salatan saksi abi dikandung kanu jantan mama mama estu ngaraos kundung kalayan teu arah jeung subaha mama luhurna gunung abi jeung sama mama cenah kumaha abdi mulang katarimana mama pamugi mama ngandung kandungan lair Aisyah tanggung hapunten ka abdi getir ati jeung rasa sedih ngahiji mah sok inggis ibu ngaraos remas mana ku ayana abdi jeung harga alam dunya mama bukakan lawang panghampuran sagala-gana kana badan abdi celana di saca mama mau ngising jangan saksi hiji ciri mama triati kalayan abdi nadawitin sareng manggut aras teu ki mama abdi pamit tidak masalah lagasan mah mugi abdi sing aya dina panghampura ati janten mama kalayan kenging rindu ati Gusti mama hampura abdi mama cegah anaki sok gerak puja ka bapak ngalih ka bapak ya ayeuna waktosna hidup yuk di hampura kanu janten bapak alhamdulillah pamugi segala dosa anu janten bapak tangkal darajat susah payah bapak estu taya bandingna demi hirup jeung uripna keluarga pahit getir nu kahandapan ku bapak moal aya bandinganna senajan segara nu jadi nulung sakitu legana tinangtos ageng kana jasa bapak abi nyuhunkeun dihapunten abi rumaos dosa ka bapak